Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 67 sampai ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jeung sing inget nalika Musa nyarita ka kaumna, sanyana Allah geus nimbalan ka Arandika supaya mencit sapi bikang. Maranehna nempas naha Andika ngamainkeun kaula sarerea. Ceuk Musa, kaula nyalindung ka Allah sangkan henteu jadi ti antara jalma-jalma anu jarahil. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wa la bikr. Awanum baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Pok maranehna nyarita cing Andika ngadoa ka Pangeran Andika sangkan anjeunna nerangkeun ka kaula sarerea kumaha sifat-sifatna eta sapi teh. Jawab Musa, saestuna dawuhan Allah yen sapi bikang teh henteu kolot teuing jeung henteu ngora teuing. Sineger tengah antara kolot jeung ngora. Prak bera parigawe naon anu geus diparentahkeun ka Arandika. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Pok maranehna nyarita cing Andika ngadoa ka Pangeran Andika sangkan anjeunna nerangkeun ka kaula sarerea anu kumaha warnana. Jawab Musa, saestuna dawuhan Allah yen eta sapi bikang teh rupana koneng enai pikayung-yuneun keur sakur nu narenjok. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Maranehna nyarita deui cing Andika ngadoa deui ka Pangeran Andika supaya anjeunna nerangkeun ka kaula sarerea anu kumaha sabenerna eta sapi bikang teh. Lantaran eta sapi teh pikeun kaula sarerea mah masih keneh samar
jeung sanyana insyaallah kaula sararea bakal meunang pituduh. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wa la tasqil hars musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kanu yaf'alun. Musa ngajawab, sanyana pidawuh Allah yen eta sapi bikang teh tara dipake ngawuluku ngagarutan, tara dipake nyiram pepelakan, mulus teu aya cacadna tur teu aya belangna. Ceuk maranehna ayeuna mah geus jelas kateranganana, tuluy maranehna mencit eta sapi, kitu oge meh-mehan teu bisa dilakonan. Wa idz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jeung sing ingat nalika maraneh maehan hiji